Bismillahirrahmanirrahim. Wayan kudu sareng batal wudu naon masu halqati duburihi ngusap bubule dubur. Nah itu Adam ail adami tegesna anak Adam alal jadi dinetepan kaul jadi lianau karena sanyana itu dubur eta farjun farji wa kiasan sareng karena ngiaskeun alal kubuli kana kubul bijami'in naqodi dina pada ngabatalkeun bil kharji sabab aya anu kaluar min humatina itu dubur sareng kubul. Wal muradu sareng ari anu dimaksud bihaku itu halqoh eta multaqo man padiliang anu antela ma lain perkara waroahu anu tetep itu matukangeunana itu manpad. Walamu halqotin sareng ari lamna dina lapad halqotin eta sakinatun anu sukun wa hukia sareng dihikayatkeun naon patua patahna itu lam. Wayan kudu sareng ngabatalkeun naon masubadi dakari ngusap sapalih dakar al mubani anu tek-tek itu dakar kama sikuli saperti kenyabak sakabehna itu dakar ila maanging perkara kuti anu tek-tek itu mah pilih hitan dina hitan illa id layaqu karana henteu tumiba alai kana itu mah non ismu dakari ngaran dakar kola ngadau kana itu kaul sal mawardi wa amma kubulul mar'ati sarang anapun ari kubulna istri wa dubur sarang dubur pal mutajauh mangka eta ari kawal anu dicenderungkeun eta anau sanyana kalakuan sareng tingkah eta in bakia lamun tetep non ismuhuma ngarana itu kubul sareng dubur badakot ihima dina sabana nektekna itu kubul sareng dubur nakoda mangka ngabatalkeun naon masuhuma nyabakna itu kubul sareng dubur wa ila sareng lamun teu in bakia pala mangka henteu nakodo ya anal hukma karena sanyana hukum eta manutun anu digantungkeun bil ismi kana ngaran waman sareng ari sabae jalma eta lahu eta tetep di itu manda karoni ari dakar dua nakodo mangka batal non almasunya bak bikulin kana saban-saban saji min humatina itu dakaroni sawaun sarua bae kana kabuktosan itu dakaroni eta amilaini anu berfungsi duanana au ghairu amilaini atawa anu henteu berfungsi duanana la zaidan lain dakar anu jadi panambah ma'amilin sarta berfungsi wa mahaluhu sareng ari tempatna itu la zaidan kama sapertikeun perkara kola ngadau kana itu masalah Isnawi Imam Isnai naklan halna nukil anil Pau'roni enti Imam Pau'roni eta dalam yakun di mana-mana teu kabuktosan itu zaid eta musamitan anu malebahan lil amili kana dakar anu berfungsi wa ila sareng lamun teu ida lam yakun musamitan pawa mangkara itu zaid eta ka usbuin sapertikeun ramu zaidatin anu jadi panambah itu usbu musamitatin anu malebahan lil baqiyati kana sasesana lil bakiyati kana saseksa na payan kudu mangka batal itu zaid waman sareng ari sabae jalma eta lahu eta tetep kaituman kafani ari dua dampal panangan nakodota mangka batal itu kafani bil masih kunyabak sawaun sarwa bae akanata nah kabuktosan itu kafani eta amilataini anu berfungsi duanana am ghairu amilataini atawa henteu berfungsi duanana la zaidatan teu batal leungeun anu jadi panambah ma'a amilatin sarta leungeun anu berfungsi falana kodo mangka teu batal itu zaid ida kana di mana-mana kabuktosan non al kafani dampal panangan dua eta alalmi somaeni netepan kana siku dua bihilapi maka lawan perbeda perkara ida kana tadi mana-mana kabuktosan itu kafani eta ala maksobin netepan kana siku wahidatin anu sahiji wa kanat sareng kabuktosan itu zaidah eta ala simtil asliyati meneran kana dampal anu asal kausbuin sapertikeun ramu zaidatin anu jadi panambah itu usbu paina mangkasanya itu usbu eta yan kudu ngabatalkeun naon almasunya bak biaku itu usbu
Wayan kudu sareng batal naon parjul mayiti nyabak parji mayit wasogiri sareng nyabak parji budak wa mahalul habbi wa mahalu jabi sareng tempat dakar dipagas wa mahalul jabi sareng tempat dakar anu dipagas wa dakaru sareng dakar al asalu anu kempreng itu dakar wabilia disareng ku panangan as-salai anu kempreng itu yad wa horoja sareng kaluar bibatil kapi ku jero dampal panangan raun ruusul asobi pirang-pirang tungtung ramo wa masareng perkara bainahuma anu tetep itu ma antara itu usbu wa harpuha sareng gigirna itu usbu wa harpul kapi sareng gigirna dampal panangan palana kodo mangkan teu batal eta maujud bidalika ku itu nu kabeh li khuruja karena kaluarna itu nu kabeh an samtil kafi an simtil kapi tina meneranana dampal panangan wadobitu masareng ari palenggeranana perkara yan kudu anu ngabatalkeun itu ma eta mah perkara yasturu anu katutupan itu ma indal wadi ihdal yadaini dina nalika nyimpen salah sahiji panangan dua alal ukhra luhureun panangan anu sejen ma atahamulin sarta ngadadetkeun yasirin anu saeutik wabi parjil adami sareng kaluar ku lapan parjil adami naon parju bahimatin parjina sato atau rin atawa parji manuk palana kodo mangkan teu batal wudu bimasi kunyabakna itu parji kiasan karena ngiaskeun ala adami wujubi sutrihi kana henteu wajib nutupanan itu parji wa adami tahrimi nadri sareng teu haram ningali ilaihi kana itu parji maksudnya parji bahimah tatimatun minal qawaidi eta tetep tina pirang-pirang qawaid al muqarrarati anu ditetepkeun itu qawaid alati anu yan bani kaadegkeun alaiha netepan itu qawaid atawa lati naon kasirun kaseseueuranana minal ahkami anu tetep itu kasir tina pirang-pirang hukum asyariati anu bangsa syariat istishabul asri ari qawaid ngarejeungkeunana asal watorohus saki sareng micen mangmang wa ibko uma sareng netepkeunana perkara kana anu kabuktosan itu ma eta alama netepan kana perkara kana anu kabuktosan itu ma wa qad ajma'a sareng nyata mupakat saha annasu manusa ala anna sahso kana sanyana jalma eta law sakalamun mangmang itu sahos hal tolako nahan nolak itu sahos jauh jatahu ka pamajikanna itu sahos amla atau teu tolako anahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta ya juju menang lauka itu sahos non wat uha ngawatina itu jauh-jah wa anahu sareng sanyana itu sahos eta lau sakalamun mangmang itu sahos pimuraatin dina hiji istri hal tajawajana ngawin itu sahos hak ka itu mar'ah amla atawa henteu laya juju mangka teu meunang lahu ka itu sahos non wat uha ngawatina itu mar'ah wa min dalika sareng eta tetep tina itu qawaid annahu ari lapan annahu sanjana kalakuan sareng tingkah eta layar tapi teu leungit non yakinu tuhri yakina suci aw hadasin atau yakina hadas bidoni didihiku sangkaan lalawanana itu yakin palau tayakkona mangka lamun ngayakinkeun itu saos atuh kana suci wal hadasa sareng kana hadas kaan wujida seperti lamun dipanggihan itu tuhuru sareng hadas minhuti itu saos badal fajri dina sabada bijil fajar wajah sareng poho naon asabiku anu geus ti heula minhuma tina itu tuhuru sareng hadas ahoda mangka nyokot itu saos bididima kana lalawanana perkara qobalahuma anu tetep itu ma dina samemehna itu tuhuru sareng hadas paing kana mangka lamun kabuktosan itu sahos qobalahuma dina samemehna itu turu sareng hadas eta muhdisan anu hadas bahwa mangka itu saos alana ayeuna eta mutatahhirun anu suci sawaun i'tada sawaun sarua bai tada nah ngabiasa nah ngabalikan deui itu sahos tajdidat tuhri kana nganyar-nganyar suci amala atawa henteu li annahu karana sanjana itu saos eta tayakona ngayakinkeun itu saos aturo kana suci wasaka sareng mamang itu saos pirob ihi dina anu ngaleungitkeun ana itu tuhri wal aslu sareng ari anu jadi asalna eta adamuhu henteuna itu rafi'
eta adamuhu henteu na itu robun. Au mutatohiron atau lamun kabuktosan itu sahos dina samemehna tuhru sareng hadas eta anu suci bahwa mangkar itu saos al ana ayeuna eta muhdisun anu hadas. Ini tada lamun ngabalikan itu sahos ata jedida kana nganyar-nganyar suci. Karena ngajar-ngajar suci lianahu karena saja itu saos eta tayak kona ngayakinkeun itu saos al hadasa kana hadas wasaka sareng mangmang itu saos pirob ihi dina anu ngaleungitkeunana itu hadas wal aslu sareng ari anu jadi asal eta adamuhu henteu na itu rob bihila pima kalawan perbeda perkara ida lam ya'tad dima bihilapi makalawan perbeda perkara ida lam ya'tad di mana-mana henteu ngabiasakeun henteu ngabalikan deui itu sahos kana itu tajdid pala ya'hud mangga teu meunang nyokot itu sahos bihi kana itu asal bal ya'khud balik ta nyokot itu sahos bituhri kana suci li anna dhahira karena sayana qaul anu dhahir eta ta'akhuru tohrihi narima panderi suci na itu sahos narima panderi suci na itu sahos an hadasihi jauh tina hadas na itu sahos bihila piman kalan perbeda jalma tada anu ngabalikan itu simanu kana itu tuhru kana itu tajdid pa ilamiyat dakar mangka lamun teu inget itu man makana perkara qoblahuma anu tetep itu ma dina samemehna itu hadas sareng tuhru fa ini tada mangka lamun ngabalikan deui itu man atas jedida kana nganyar-nganyar lajima mangka misti huka itu manan al wudu li ta'arudih timalayani karena bentrokna dua perpantesan bila murajjihin kalawan teu aya anu ngunggulkeun pileknya wala sabila sareng teu aya jalan eta maujud ila sholati kana salat ma'at tarodudi sarta mangmang al mahdi anu melas itu tarodud fituhri dina suci wa ila sareng lamun teu fa ini tada atajdida takadinya akhoda mangka nyokot itu sahos bituhri kana suci wa min hadihil qaidati sareng eta tetep tina ieu pirang-pirang qaidah qawaidun ari pirang-pirang qawaid ma ari qaidah eta idasaka di mana-mana mangmang sahaman jalma nama anu sare itu man qaidan halna diuk mutamakinan anu netepkeun kana biritna sumamala tuluy doyong itu man wanta bahas sareng nyaring itu man wasaka sareng mangmang itu man pi ayyihima dina anu mana cenah itu mal sareng intabaha asbako anu ti heula itu ayyi au syaka atau mangmang itu man halma naha ari perkara ro'a anu ngimpi itu manhu kana itu ma eta ru'yan impian au hadis sunapsi atau ngobrol na hate au halamasa atau nahanya bak itu man asaro kana buuk awil basarota asaro kana bulu awil basarota atau kana kulit falana kodo mangka henteu batal eta maujud bisain ku perkara min dalika tina itu lamasa asaro awil basarota paslun wallahu alam bisawab.